Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Fatma Nurul Dewianti, kelas 10 MPLB 3. Puji sareng syukur abdi nyanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, sebab rahmat sareng karuniana urang sadaya sehat walafiat. Ka Bapak Ibu Guru nu ku simkuring dipika hormat dina kesempatan ieu, simkuring bade nepikeun biantara ngeunaan pentingna diajar. Darencangan sadaya diajar teh pentingna pikeun kahirupan urang. Ku diajar, urang tiasa nambahkeun elmu sareng wawasan. Jalma nu rajin diajar biasana bakal leuwih gampang ngahontal cita-cita. Diajar henteu ngan ukur sakola, tapi oge tiasa di lingkungan keluarga sareng masyarakat. Salian teh eta, urang oge kedah disiplin tina waktos sareng henteu malas. Ku kituna hayu urang sadaya langkung semangat diajar supaya janten jalma anu mangpaat pikeun bangsa sareng nagara. Sakitu biantara ti simkuring, upami aya kakirangan atanepi kalepatan dina nyarios, simkuring ngaturkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.